Hadirin anu masih di luar gedung diaturan mangga lebet teras nyalikan kursi nutus disediakeun ku panitia. Oge kelas 8 mangga kalebet teras nyalikan tempat anu tos disediakeun ku panitia. Hayu urang buka ieu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin, aya istilah tak kenal maka tak sayang cenah. Kitu nami abdi Naptalika sareng Syakira salaku MC bade ngaoskeun untuyan acara nu poe ayeuna nyaeta muka hiji buka, muka dua awasan aya suci Al-Qur'an, muka tilu sambutan, Anu kaopat aya awasan puisi perpisahan, anu kalima aya serah terima ijazah, anu kagenep aya panutup. Hadirin hayu urang buka ieu acara ku awasan basmalah sabisa-bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna awasan aya suci Al-Qur'an anu made diaoskeun ku Agrini. atur nuhun ka Agrini anu parantos aoskeun mugia janten amal ibadah kanggo anjeunna. Anu acara salanjutna bade diserahkeun ka patugasna sanes. Alhamdulillah ieu acara tos rengse hatur nuhun ka sadayana atuh sumping ka acara ieu. Mugia sadayana sehat walafiat. Sakitu wae ti acara ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.